Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa nadaba ilaihi wa harrama as-sifah wa wa'ada alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Pengatur waktu, penata acara nu kusim kuring dipehormat, wabil khusus sahibul bait kersana Bapak Sulaiman sareng Ibu Ucum nu jadi wasilah sim kuring bisa hadir hakikat izin Allah atas undangan Kang Eman di nararaga syukuran walimatun nikah putrina nyaeta Sri Wahyuni anu parantos dihalalkeun ka sadarek Nur Hadi anu pamudah-mudahan ieu hajatanana sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rizkina, ekonomina, usahana Kang Eman mudah-mudahan sing leuwih diberkahkeun. Segala rupa pengorbananana khusus nu disumbangkeun disodakohkeun buat pengajian dina peuting ieu mudah-mudahan sing diganti ku Allah jadi keberkahan rezeki jeung hartana oge sing jadi tabungan amal soleh sampeureun di poe kiamat. Khusus doakeun ya kedua mempelai Sri Wahyuni Yuni oge Edodna ya jadi Edod ngaran salus-alus jadi Edod. Nur Hadi cahaya petunjuk ari Edod naon eta ngaran geus meunang ngabubur indung jeung bapa. Aya budak zaman ayeuna kitu dibere ngaran alus dijieun goreng. Ulah Edod ulah. Nur atau Hadi petunjuk hidayah Edod. Edod teh entok ngadedot. Edod. Doakan ia kedua mempelai Nur Hadi Yuni rumah tanggana sing dibarokahkeun panjang umur panjang jodoh atuh dina rumah tanggana sing digampangkeun rezeki jang bekal ibadah dibere turunan anu saroleh terus solehah amin ya Allah ya Rabbal. Khusus pengantin baru Yuni Nur Hadi disebut pengantin baru sabab keur barungah. Ayo urang mah ibu-ibu pengantin bari baringung di dia maksakan nyengir pan isukan jatuh tempo eta kiriritan beda ya beda kicepna beda loba hutang mah beda ya. Mudah-mudahan ku barokah ya pengajian hutang-hutang orang sing lalunas nah nu semangat amin gede hutangnya beda ngorejat amin amin. Doakan pengantin baru sing diberkahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para alimul ulama, para kiai, para asatid, para kesepuhan, guru-guru urang sadayana nu sami napa hati di haflah mubarakah. Mudah-mudahan masih diparanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, tiga kantun aparatur pemerintah baik sipil TNI Polri kersana palurah beserta jajaranana nu sami kusum kuring dipehormat mudah-mudahan dijadikan pemimpin anu soleh, dijadikan pemimpin anu amanah. Susu mun bisa cair teh kangnya teh panas tulah make gula lain teu beuki susu lain kula lamun nyusu sok make waktu wayah kieu lain waktu nyusu sabab kula masuk Janari nyusu cicing kumaha aing we atuh jeung khusus kula mah susuna SGM nyawa SGM susu gantung manis cicing. Hadirin hadirat rahimakumullah,
hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wabil khusus ya berseragam ya remaja masjidnya. Remaja masjid mana? Nurul Iman Leles. Alhamdulillah seragam geus lunas. Geus. Anu kancing nate asup hiji berarti can lunas ya. Oh itu diomekeun langsung. Geus lunas. Kancing na coplok. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Maka tipayun pangluhung kalbuga jembaran mana puji jadi panghias hati urang pintonkeun kana maha suci. Pujan jadi panghias rasa urang sanggakeun kana maha kawasa. Wereng dipiswan ciru mustari ninggang bangsa dulugina. Takdir tetes dipungkir kadar tetes disinglar. Jauh-jauh dijunjuk anggang diteang ngeut ngenggegaban dalet ngemat-ngemat nyatang pindang. Ngariung mampulung bongkok karonyok jeung ibu-ibu nu mararontok beda renok tur mereka anrok. An guring pesan-pesan ke awewe nu mararontok ulah sok nekat-nekat mamake calana pondok. Bisi kadeuleuh ngageunok sigede batok kana tuur jadi leklok kana cangkeng ngadadak incok. Jeung si Asep Mubarok sok hayang ngarontok. Ai keur kieu mah rapi, alhamdulillah. Yakin urang leles mah geus biasa nutupan aurat. Iya buktina rapi. Orang jaga bita magis biasa narutupan aurat. Bukti nara rapih ya tuh. Hebatnya ho aing ge keur ngaji. Biasa we di luar pengajian berang-berang ke warung make utang somplak sabelah. Leuheung mun herang geuneuk deui. Leuheung mun mulus hakur parat ka bujur. Boro-boro merangsang najis yang najis. Teu pantes ya Nunung tati dengekeun. Aci dengekeun. Acin, uun, dengekeun. Nah, nuhun ka, alhamdulillah. Kumplit aing jero bacai kembung-kembung deui tuh. Sing istiqomah nutupan aurat, amin. Ngariung mumpulung bongkok karonyok di haflah mubarakah teh sanes keur curug ilmu pada munggalap pangabisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi ati kawit geter ning ati yang karuk dina qalbu kalian kaweningan manah anu ikhlas. Ngalangkahkeun dua dampal sampai anti masing-masing bumina sejak ngupingkeun pangaosan ti kawit dugi ka akhir. Mudah-mudahan amal urang masih ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu saleh. Atuh salat jeung rahmat salam kalujengan mugi tetep salawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka para dzurriyyah-dzurriyyahna ka para keluargina ka para sahabatna ka para tabi'in atba'ut tabi'in ka para ulama-ulama salihin katut ka para pengikutna khusus urang nu hati di ieu tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Coba cicing ieu budak nu di dieu tong ngobrol we coba. Cicing bisa teh cicing ulah ngobrol we coba. Teu lalakina teu awewena sarua. Cicing mau narik ngobrol mending cicing gak tukang ke ditu pindah engka ganggu teh aing ngomong sih nggak bacot. Cicing coba menjedong nikah adalah ibadah edon mana pengantin mana meni sombong sih herang gitu edon nggak dedon Yuni Adi nikah adalah ibadah neng ngan nikah mah ibadah spesial neng lamun ngomong spesial sok ingat karena martabak aya martabak spesial pakai kacang aya deui martabak spesial pakai telur. Yuni nikah teh ibadah spesial pakai telur dua nu nage cicing nini kos nu ngarti wae cicing Hadi spesial pakai kacang sehadi yes nikah ibadah ngancek barudak santri di leles cileles gitu leles cek barudak santri di leles ibadah kabagi 3 kategori. Hiji aya ibadah nyeri, 2 aya ibadah capek, 3 aya ibadah nikmat.
hiji ibadah dibarengan ku nyeri naon disunatan. Jadi sunatan ibadah, pasunatan di Nabi Ibrahim disampurnakan ku Rasulullah. Kenapa Rasulullah menyempurnakan syariat Nabi Ibrahim? Bukan syariat Nabi Ibrahim saja, seluruh syariat para nabi, para rasul Allah terakhir disempurnakan oleh syariatnya Nabi Muhammad. Sabab Nabi Muhammad nabi terakhir, rasul terakhir. Allah tengutus dari nabi, tengutus dari rasul. Sadayana nabi rasul ditutup terakhir ku Kangjeng Nabi Muhammad. Makanya ayat keterangan kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakabeh syariat para nabi, para rasul disampurnakan terakhir ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi ayat syariat Nabi Ibrahim disampurnakan ku Rasulullah. Naon? Hiji khitan ti Nabi Ibrahim, dua nektekan kuku sunat ti Nabi Ibrahim, tilu dilalaki nyetrip kumis. Nu miara kumis awas di strip, digunting. Ulah kodieu. Juga jembatan leho ulah. Tilu. Opat, sunat ngerok bulu kelek. Sunat. Ulah jabri siga ngelek kotok hideung. 5, sunat ngerok bulu sayang careh. Yang dilalaki sunat dikerok, mun awewe sunat nanti duduk. Kebayang sing jalepret pel. Nunung dengekeun. Selamat mencoba. Pasunatan khitan adalah pasunatan di Nabi Ibrahim. Ngan geus nepi ka Rasulullah hukum khitan bisa wajib. Nah sababna, sabab tujuan urang lain sakadar ngagugurkeun kewajiban, lain kan sakadar ngislamkeun anak di sunatan, tapi nyunatan anak rek nitah salat, rek nitah ibadah. Makana setiap perkara nu bisa nyampurnakeun kana ibadah eta perkara hukumna jadi wajib. Maaf loba salah kaprah ayeuna kolot. Nyunatan anak hajat nepi ka 3 poe 3 penting, anak lalaki hiji-hijina ditamplokeun ka nyaah. Segala rupa diayakeun dina hajat nyunatan anak puluhan juta dikorbankeun. Bahkan hiburan 3 poe 3 penting. Malam ka hiji jaipong, malam kadua dangdut, malam katilu karak mubali. Geuning pengajian terakhir hitung-hitung bebersih cenah. Eta kiai disarwakeun jeung cleaning service. Kita sasapu terakhir. Beres hajat meakeun duit puluhan juta di tangannya ku tatangga. Beres kang hajat nyunatan beres geus gugur kewajiban budak geus diislamkeun. Aya ka dituna budakna diantep ku indung bapana, teu dididik kana agama, teu diwauhkeun kana salat, teu dianterkeun ka ulama ka kiai, diantep bodoh eta budak. Mubadir duit puluhan juta dipake hajat nyunatan anak. Ulah waka di akhirat budak ngagusur indung bapak ka neraka, di dunia bakal karasa akibatna. Kumaha gara-gara ngantep anak bodoh dina agama. Ayeuna geus teu saeutik kadenge beja di mana-mana, geus loba kolot nyarari hate ku anak-anakna. Bener teu? Geus loba kolot nyari hate ku anak zaman ayeuna. Nitah budak zaman ayeuna masyaallah mantak nyari hate. Ngaliwatan ka indung ka bapak geus eueuh tata krama budak ayeuna. Lamun baheula ngaliwatan indung bapak dodongkoan, maaf Pak punten abdi bade ngaliwat heula, maaf Bapak geser calikna salib. Budak urang kitu teu ngaliwat ayeuna. Mangga rasakeun. Gara-gara diantep budakna bodoh. Geus teu peduli indung bapak ka anak ayeuna mah. Budakna rek ngaji rek henteu masa bodoh, rek salat rek henteu masa bodoh. Tanggung akibatna di dunia keneh nyeri hate dilawan kudu jadi anak. Bener. Indung jalanan pura-pura teu neuleuh ta budak. Lempang nyurudu kan mereka nyungsep indungna didupak. Bapak dengan cepat di tengah imah dilengkahan ku anakna. Bari ngajol anakna seak ngajol. Ngalengkah gagok nincak beuheung bapana mending ngek. Anak juring sugan eta. Geus eueuh akhlak budak. Geus nincak beuheung bapana lain mentah hampura molotot ka bapana. Bokap sih, bokap. Asa teu nyambung sia nyatu jeung teri meni nyebut bokap. Jol indungna i nyokap, datang nini na nyokep.
teraja laki nahonya kok istri sopan baru udah kayaknya loba kolot nyari hati ku anak gara-gara ngantep bodoh anakna wau teu wauh jeung agama. Ayo baheula mah lain, baheula mah lamun budak asar can irit ka masjid, memeh magrib can irit ka pengajian kamu sholat, indung bapa ringrang baheula mah neangan anak ka mana-mana sieun teu salat, sieun teu ngaji, ayeuna mah loba nu kolot cuek ka anakna, bener teu? Bener teu? Geus diantep ya budak. Baheula nitah indung bapa ka anak salat ibadah, indung bapana nyontoan ti heula, bapana nitah salat ka anakna salat magrib, bapana geus make samping, jang ayo berangkat jeung bapa buru ka masjid. Kitu eta kolot hebat. Indung nitah ngaji ka anakna, indungna geus nyekel Quran, nyai ngaji pre mah di Pak Ustad pre di imah teu pre. Ayo salat magrib jeung emak berjamaah, engke geus salat urang tadarusan, itu ngapalkeun nyai bisi poho tajwid jeung makhrajna, nepi ka isya urang ngaji Quran jeung emak. Hebat indung kitu. Sae teu kitu ka anak, ibu kitu teu. Eta masalahna. Kana alusnya ho dipigaweh henteu. Sae ibu kitu teu henteu. Hanya kan lain nanya loba kolot internet tapi nyontoan ayo nama lain pan gitu beda ya nama bapak ibu dah karirnya coba pemuda tolong dietakeun lah talalaki ulah ngahiji jeung budak awe coba karir letik-letik sia ocon cicing kunaon sih ngeurian noel bujur awewe sia ayeuna tuh cacing pan dibikeun ka awewe budak teh ampun ayeuna coba kang tah cacing gede budak tuh lain globalisasi era goblogisasi loba kolot geus nyeri hate kuat sabab kolotna teu mampu jadi con kuring rek nanya heula ibu bapak hayang boga budak saroleh hayang teu syaratna indung bapana kudu soleh ti heula. Ari hayang boga budak soleh indung bapana salah wae. Maaf, ai budak mah kos kacang, ai kacang kumaha tuturus. Tuturus nangtung kacang melu nangtung, tuturusna degdeg kacangna degdeg. Tuturusan budak kos kacang, ku saha tuturusanna ku bapana, sabab bapa nu boga tuturus. Kebon kacang indungna. Berarti kabagian tugas eta kabeh. Tugas bapak khusus ngalelempeng tuturus, tugas ibu khusus ngoret kebun kacang ulah barala teu pararuguh sok loba orai tuturusan ulah ngasakada nita salat tak kolot ayeuna kitu memeh magrib ka anakna popolotot ka masjid itu baru dah geus ngapring ka masjid ai bapana teu indit-indit mulai bapak leungit wibawa hareupeun anak sabab anakna sabab bapana teu mampu jadi contoh akhirna budak mulai ngalawan kana jadi bapak kumaha cek anakna bapak ge tara ka masjid ngahuleung bapana dikitukeun oh nya indung nitah ngaji ka anak indungna lain nyekel Quran tapi lolobana indungna nyekel remote nungguan si Marcel si Suci nus kawin kamari aing diondang aing ya Allah ya Rabbana nitah ka anak ngaji indungna kikieuan mencetan remote ka budak manitah ngaji indungna mah nonton TV bapak nanya gitu deui kana berjamaah teu beuki bener Pak mun disamper pangajian alesan nyeri sampean teu cara aya hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola corencang tiluan ge jeung tihang berarti duaan untung aya tihang hiji makana wayahna bah lamun di dieu dileles anu nyeun masjid bejaan panitiana ayeuna mah nyeun masjid kudu paloba-loba nyeun tihang di jero ame katempona pinuh wae tapi insyaallah sakedeung deui masjid dileles pinuh taraweh iya iyalah taraweh kedeung deui malam Senin lamun kompak sarerea bener teu mulai taraweh pasti pinuh masjid malam kahiji full nepi ka imam teu kabagian tempat di kolong bedug naruh
cok kiai ieu masjid ngadedak laku ya eta bertahan saminggu Ramadan full sabab minggu pertama Ramadan itu termasuk open turnamen, minggu kedua Ramadan mulai babak penyisihan dua jajar mulai leungit dileg-legan juri nungtut eueuh mulai ompong eta jajaran, minggu katilu perempat final opat jajar ngan geus gugur dua kamari Liverpool eleh Barca masuk jeung Tottenham cenah aing ge kelala jauh di mana aing tengah puting yang di jalan wae tak aing balik bae nanyakeun sanu eleh Liverpool atuh enak aing kadang ngajaga si Salah aing Muhammad Salah lalu si Salah itu Islam ya Allah eleh aing leuleus aing lalajon lagi langsungnya tipina babetkeun bae minggu katilu perempat final tinggal opat jajar, minggu terakhir Ramadan final tinggal opatan imam kokol beduk pasaran atuh minggu terakhir Ramadan kararosong masjid sabab para rindah tarawehna jalan rauh aya nu ka Jogja tarawehna aya nu ka Matahari dengan baju lebaran taraweh di Matahari ih uyuhan kuat ku panasna nu paling deket ibu-ibu pindah taraweh nanti masjid ke dapur imamna naon mixer nyenan kue lebaran ai siangan kalebokan we nu diperhatikeun hari ditanya yang asup Idul Fitri kembali fitrah semakin akhir Ramadan lain semakin deket jeung Allah malah semakin jauh atuh ngimpi lamun gitu carana hayang asup Idul Fitri yang masuk Idul Fitri semakin akhir Ramadan semakin dekat dengan Allah lain semakin jauh ayo urang mah semakin jauh jeung masjid jauh jeung Quran tadarus ge ngaji Quran ngan ukur 2 poe puasa kaditunan hilap deui Quran aya anu sakalina istiqomah tadarus di masjid beres taraweh direjeng 10 ayat ku 30 urang meakeun kopi jeung kolak Bismillahirrahmanirrahim Yasin Sadaqallahul Azim teruskeun aing ngopi heula tapi sakitu mah leuheung maca keneh daripada henteu mudah-mudahan panjang umur ya amin asup ka gerbang Ramadan asup Idul Fitri amin ya kan hitungan poe sukan Jumat Sabtu Minggu tak mulai malam Senin taraweh mun jadi kompak sarerea tarawehna ya Allah ya Rabbana sagap kadang-kadang sok anu miheulaan pan puasa nanti heula lebaran pangheulana aya begitu bahkan aya anu puasana paneuri terus lebaranna paneuri aya kumaha tanggal hitungan palakiyahna bahkan aya nu taraweh aktif puasa henteu aya begitu jelema edan atuh ai puasa teh hukumna wajib taraweh sunat atuh wajibna perhatikeun ai jas dipake jas meni nyiripit dasi ngamai calana marasa jelema edan nu kitu ai puasa teu miluan ai taraweh pangharupna ayo kesorobot babaturan nyahoon ai sia taraweh si mantep gitu khusyuk lain khusyuk sia nyatu tadi beurang jeung aing aya nu kitu di dia sia suudon ka batur eueuhnya di dia mah nya eueuh nu ngaku sing panjang umur sararea amin. Ramadan adalah bulan premium. Apa premium? Makan dan minum. Insya Allah meskipun bulan premium kita tidak akan melupakan solar. Naon solar? Sholat tetap lancar.
Meskipun prek makan dan minum, sholat tetap lancar. Insya Allah kita mampu meningkatkan di bulan Ramadan menjadi bulan pertamax. Non pertamax, pertaubatan yang maksimal. Di bulan premium, prek makan dan minum, sholat tetap lancar. Pertamax, pertaubatan yang maksimal. Insya Allah di akhir Ramadan kita mendapatkan bensin. Non bensin, benar surga itu indah. Amin. Lamun di bibit aku surga, amin. Aneh orang dia mah diajakan ke surga teh eta teh doa dasar teungeun lamun batur ngadoa dijawab iya wae sing panjang umur sadaya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Jadi balik dari hitan teh ibadah jangan nyampurnakeun ibadah bisa jadi wajib hukumna nyunatan sabab nyunatan budak lain ngagugurkeun kewajiban tapi arek nyampurnakeun ibadah salatna supaya rapih sabab salat sahna kudu suci tina hadas leutik sedangkan hadas leutik di mana geus kahampangan lamun geus disunatan gampang nyucikeunna beda jeung budak nu can disundatan dikhawatirkan dina jero kulit nu can disundat can ditek-tek aya caiki nu nyangklung makana ulama pikih nu apik mah lamun budak leutik can disunatan ulah waka dibawa ka masjid bisi henteu taliti indungna budak kiih ngompol ngan ukur di kumah luarna wungkul disucikeun luarna wungkul henteu dibelelkeun diganti calana anyar digandong ku bapana maka caiki nu di jero kulit rembes tembus kana baju bapana nu rek dipake ibadah. Makanya hukum nyunatan bisa jadi wajib sabab arek nitah sholat intina eta hiji aya ibadah nyeri nyaeta di sundatan nyeri kitu asep di sunatan nyeri buktina naon kapok hayang deh ya atuh lamun di sunatan nikmat meureunnan mangeman katagihan cek mangeman inget bahwa di sunatan nikmat isukan mah nekat di sunatan deui beak atau di ujung teu kabagean bagian profil wungkul untung nyeri ya iya nyeri ayeuna mah budak teh nyerieun asep disunatan maka dipoto segala rupa ayeuna mah geus modern beda jeung baheula nyunatan ayeuna mah geus make dokter sunat maka disuntik heula baheula mah zaman urang eueuh suntik Pak bener teu nu sok nyunatan teh ngaranna teh naon bengkong budak ngajebeng meh ngarongkong men tewak budak rejeng serem aing baheula sok inget kata tangga inget baheula tetangga rek disunatan geus disampingan ku bapana di ais rek dipangku rek disunatan bapana hayang kiih budak teh disimpen heula diecakeun jang cicing heula nya abah rek kieu heula nya bapana ka WC budak mah kabur atuh indungna gogoakan bapana budak kabur bapana teh sadar luncat di WC udah ke anakna poho karena calana bapana udah ke anakna bari mama ke samping digulung-gulung ngai calana teh dipake deui da sieun budak jauh manten budak nanggeus beunang langsung ditewak ku bapana dilahun bengkong datang bengkong nanggeus kolot pikun salah ngodok samping nyari kiai mah geus ngariung da baheula mah nyunatan teh isuk-isuk kareupeun imah diriung ku kiai tatangga dararatang marhaba ceuk kiai teh abah kawitan ieu shalawatna mangga kiai bisi kabur deui ieu budak der kiai shalawat ya nabi salam alaika goak bapana nu gogoakan bengkong salah ngodok samping kiai mah nya husnudon we alus sangka tandanya ke anak disunatan bapak nu gogoakan ngan lila-lila teu ngarti getih geus ku serat acret ieu budak nu disunatan teu ceurik malah seserian budakna nu makin adug-adugan bapana kanyahoan geus beres
panuktukanana ragrag mau gebluk gede kobra kapencit amit-amit bengkong nawe teu boga perasaan teu mampu ngabedakeun mana cacing mana komodo fatal akibatna eta nyeri di sunatan tapi sok sadajan nyeri rek nyampurnakeun ibadah. Hiji. Dua, aya ibadah dibarengan ku capek naon haji umroh capek mudah-mudahan mangeman diucum sing nasib bisa haji bisa umroh panganten ya hati Yuni sing nasib nu hadir kabeh di dieu nu can nasib sing bisa narasib hayang ka Mekah hayang haji umroh hayang geus daftar nancan rek sanu mawa atuh pantes teu indit-indit eueuh daftaranana eueuh daftar tati saya bitati eta tati di mana-mana aya we daftar ngeunah Asep ngomong mah daftar kan make duit eueuh nu gratis aya daftar gratis daftar ka Allah heula dirasa geus salat lamun bener hirup masih kena butuh ku Allah barang penta ka Allah sabab Allah teu bosen dipentaan ku urang mah hirup siga nu teu butuh ku Allah jarang barang penta ka Allah assalamualaikum gajleng leungit eueuh butuh teu ku Allah lamun butuh menta ka Allah tiap bada salat boro-boro menta sorangan dipamentakeun ku imam ge di masjid meni hese dengan peserta amin bener susah padahal Allah teu bosan dipenta ku urang bener teh sing rajin barang penta ka Allah nu boga Mekah Madinah Allah lain jelema beunghar maaf bener teh buktina teu saeutik jelema beunghar teu nasib-nasib teu saeutik kajadian jelema lieur eueuh ragap teu aya dahar isuk teu sore ceuk paribasana loba nu geus bisa nasib haji umroh ti mana bae jalan rezekina ku Allah digampangkeun nu penting ulah putus asa tina rahmatna Gusti Allah eta nu penting mah tetangga kuring salaki pamajikan geus jadi haji ayeuna 2017 bisa nasib ceuk kuring hebat Kang ngajual sawah jang ongkos teu boga sawah Kang Haji ngajual kebon teu boga eta ongkos duaan jeung seeuceut ti mana eta alhamdulillah syariatna boga budak awewe hiji-hijina dikawin ku aki-aki dengekeun heula atuh dikawin ku aki soreng aki-akina bos limbah beunghar jadi diberangkatkeun ta indung bapana geus jadi haji nasibna nu mahal da ceuk batur mah moal mungkin bisa berangkat di mana atuh ongkosna tapi pikeun Allah mah gampileun mere nasibna benar hayang ka ditu hayang pikeun budak aki-aki teu mumpung loba ieu ka Mekah henteu anak sia ruksak sing rajin menta ka Gusti Allah jalan rezeki nanti mana bae sing digampangkeun amin komo bari pentana rajin tengah peuting batur sarare tibra urang mah hudang curhat we jeung Allah hebat tengah peuting barang penta ka Allah kosok bapak hudang lalaki mah jarang awewe bener yakin bener Bu pangrajina hudang tengah peuting awewe ka mana Ibu ka cai dicai ngadon kiih geus kiih jorok ngisang cebok terus kiih sare deui pengen aing ngaliwat barauhan seur tarang ngisang sing bener ngomong sing bener hudang tengah peuting ka cai dicai ngadon ki geus kiih ngisang geus ngisang calana pake deui masya Allah hari urang dia tara ngisang tara make calana ya amit-amit sing bener aing ngobrol teh make deui cala geus make calana lempang ka kamar eser ke di WC geus teu bener bawa ngobrolna awewe ya geus teu ecil kah udang tengah peuting wudu amparkeun sajadah di tengah imah atau di kamar salat 2 rakaat minta ka Allah curhat tong putus asa tina rahmatna Gusti Allah ngan eta haji umroh teh kategori ibadah capeknya Asep capek ongkosna mahal resiko nage nyawa
teh capek kumaha sok tawaf ngurilingan Ka'bah anu sajam 2 jam teu saeutik nu keur tawaf maot jamaah sababiah teu kuat fisik ngagubrak ka tincak kalayak encan yang harapan sa'i Safa Marwah teh 400 meter bulak balik 7 balik berarti 3 kilo kurang lebih itu jalan kaki teu saeutik nu namru jamaah haji fisik dibutuhkeun ongkos bari mahal ngan aneh sok sanajan capek haji umroh ongkos mahal resikona nyawa aneh eueuh nu kapok balik diri itu make hayang ka ditu deui sok taros ka Pak Haji Bu Haji anu geus ngalaman ka ditu pasti hayang ka ditu deui naon sababna aya kanikmatan batin karak neuteup Masjidil Haram na geus nikmat neuteup Ka'bah geus nikmat nu biasana dina TV dina foto dina gambar pek aya hareupeun teu saeutik jemaah Indonesia nu careurik asup ka masjid kamari kuring keur umroh tagigireun aki-aki jamaah mewek teh hayo disangka wiridan geuning mewek kunaon bah loba dosa biasa we atuh angge loba yang haji naon Masjid Haram namana ieu hareupeun udah kakalak manehna disangka hotel ieu Masjid Haram bikin ngagoak aki-aki banyak kali bejaan ku aing jadi mungkin ngariweuhkeun siap-siap lah ayo masjid adzan manten maghrib ya ameh kabagian di jero masjid ningali Ka'bah ayo buru leuwih ti ngabimbing TK aing nu kabayangkeun coba mun aki-aki pingsan aing ngagandong-gandong geus dihibur langsung siap angkatkan kaki asup masjid adzan Allahu Akbar Allahu Akbar kalau bung adzan ya aki-aki keur ceurik langsung repeh ngadenge adzan aing reuwas kunaon bah RCTI meureunnan aing ngadenge adzan kitu di imahna ari magrib na TV bah ieu mah asli Mekah RCTI ge ti dieu menang ngarekam untung aing teh nyebut oke aya we aki-aki teh dar komat Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah jemaah mulai nararangtung imam ngagoak di hareupeun Ka'bah wa tadiru sufufakum luruskan saf luruskan jajarannya rapih bener emang gitu supir bertanggung jawab ke penumpang ulah langsung wae ningalayak gas deuleu heula penumpang geus rapih encan ieu mah penumpang bungkak bengkok jajaran Allah hai sia mikirkeun sorangan imam yang bertanggung jawab nengok dulu ke belakang luruskan barisannya safnya isi yang kosong yang belakang coba ke depan gitu ieu mah penumpang karek naik sabelah sukuna terus cengkang make tata krama sabab keutamaan dari sholat berjamaah meluruskan barisan dan pemimpinnya harus memberitahu kepada jemaahnya ngomandoan hebatna nikmat batin karasa nikmat kacape ngadadak leungit ongkos mahal ngadadak poho padahal resikona nyawa eta makanya rek nganterkeun ka Mekah sedihna mirip asa rek ditinggalkeun ku nu maot bener teh
sok ayo nu rek ke Mekah make pakaian bodas-bodas nu maot bodas kain kafan nu rek ke Mekah di daratangan halal bihalal nu maot didatangan dilayan bener tuh nu rek ke Mekah dicengcerikan nu maot dicengcerikan nu rek ke Mekah dialanterkeun nu maot dianterkeun nu rek ke Mekah naik pesawat nu maot naik pasaran dan itu pesawat pribadi nah pasaran Airlines nu rek ke Mekah naik pesawat nu nganterkeun nu maot naik pasar nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat da teu daftar ka Mekahna nu nganterkeun mayit milu naik pasaran henteu da sarieuna sok teu percaya da eta mah pesawat paling seram di dunia adalah pasaran ulah lurah kiai ge sieun teu percaya coba isukan aya ustad liwat rejeng gotong paksa asupkeun kana pasaran bejat pasaran dileyak ku ustad sieun ustad ge naik eta mah sabab pasaran kategori kendaraan paling seram di dunia bukti nu kahiji nu hirup teu hayang naik nu kadua pasaran serem bukti nu kadua nu pernah naik pasaran can pernah gagal maot wae maka ulah nu katilu pasaran serem bukti nu katilu nu pernah naik pasaran teu kabejakeun balik deui ka imahna sabab turun tina pasaran langsung mebes kana liang naon liang kubur liang lahat makana atuh euy ulah kajongjonan teh sia teh hirup nepi ka mung sujud ka Allah pan urang mah hirup teu jauh ti liang teu jauh ti liang da urang mah ka mana-mana mamawa da buktina dina awak urang mah loba hakikat Allah nu ngahirupkeun urang syariatna urang bijil tina ya banting tulang bapak-bapak neangan duit ka ditu ka dieu nepi ka korban salat korban ngaji korban ibadah syariatna ngabelaan astagfirullahaladzim bebeakan urang Ajroil datang ngajemput urang maot ngarana atuh asup deui kana bahkan bapak-bapak balik ngaji ti dieu engke peuting di imah rek neangan liang panto imah kira ku salaki ece balik ka imah naik kenteng rek nanaonan jadi kesimpulanana dari liang untuk liang menuju liang hadirin hadirat rahimakumullah hadari Allah wa iyyakum ajmain mirip jalaman mereka Mekah sedih urang ditinggalkan asarek ditinggalkan kuno maut makanya mudah-mudahan bae nu can narasib sing narasib bisa haji bisa umrah ibadah haji ibadah capek umrah ibadah capek tapi sok sadajan capek nu kapok pasti hayang ka ditu deui sing narasib nu katilu aya kategori ibadah dibarengan ku nikmat langsung naon nikah Yuni hadi nikah teh ibadah nikmat cocok jeung kalimatna nikah N-I-K-A-H N na nikmat I na istuning K na karasa A na aduh H na haneut nyari kumat teh nikmat jadi pengantin geus geulis digelis-gelis geus kasep dikasep-kasep disandingkan di kursi pelaminan nu tadina haram ngadeuketan geus ijab qabul dihalalkeun jadi halal nyekel oge ngadak manja pengantin henteu ateul ge hayang digaro disindir kudu qasidah make aya lagu jang pengantin duhai senangnya pengantin baru kemana ya backing vokal teh ada deui duduk bersanding bersandang gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru ayat tena qasidah eta ayat tena qasidah baheula malin qasidah lain baheula manaon ibu-ibu nu sok mararen alat tegeuleude geuning baruleudna marawis mah ayeuna baheula naon kitimpling zaman jadul baheula
kuring keur leutik sok lalajo pukulan ge eueuh variasi baheula mengompak brung brung pak brung pak brung pak kitu we ti mimiti nepi ka geus lagu teu jauh tiadana yadana yadana dan pak brung baheula anu nyanyina teh bi ipah anu kecerekna teh bi eta ini bareh kokotna da kecerekna tina besi lagu teh tiadana jeung hamawi hamawi yamis semis na baheula sok ngadenge keur leutik baheula lalajo leungit kitimpling datang rebana kasidah almanar tasik mulai aya variasi pukulan tung 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 ting 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 tak tung 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 ting 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 tak tung tung tak tung ting 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 tak tung 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 ting ting tak tung tung tak tung tung tilu poe aing latihan eta kita muncrat aing nakol leungit rebana datang cerawis kok mah geuning geus kolot di dieu mah baru dak latihan di imah alat laleutik baru sadaek-daek nakol mun kadenge ka mana-mana opak opak ay gemblong opak ay gemblong opak empingnya jujur kadenge na teh opak ay gemblong emping jujur opak ay gemblong emping jujur meureunnan barudak latihan di imah sok nungguan kuring balik carama muka mobil sok aya kardus dina kardus teh berkat di panitia aya opak biasana aya emping aya cucur aya abolu aya ecau biasana da eta mah geus jadi kabiasaan panitia teh sok mere berkat biasa lamun di dia teu biasa gitu eman eman ulang-ulang pernah aing ngalaman balik ceramah aing teu diberenan naon jauh datang ka imah jadi ribut aing jeung pamajikan curiga aing lengo ceuk pamajikan geus jalan-jalannya jalan-jalan ceramah neng ceramah geuning teu mah berkat panitiana pohon kurang kumaha aing ngajelaskeun geus mah capek datang ka imah ribut jeung pamajikan makana ti harita jadi peringatan daripada aing balik ceramah capek teu mau berkat ribut di imah jeung pamajikan mending ribut jeung seman pokoknya mah demi kardus cek Mang Eman geus disiapkeun haji cek oh nuhun Eman nuhun thank you very much kadang-kadang gara-gara berkat ustad sok kasalahkeun bener eta serius yang datang ini di imah di sore keneh macet di jalan datang jam 10:30 jam 11 kalau kasih rajaban kamari sedangkan mobil tuh bisa asup itu di jalan mapai gelengan sawah si orang di lokasi karak sambutan lurah mana yang dah diduk sieun geus ditinggalkeun buru-buru budak barali marawa berkat rajaban amprok di gelengan sawah budak bunga rajaban menang jomet menang berkat sholawatan budak saja jalan amprok jeung aing di tengah sawah jeung budak sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat hanya kal geuning saeutik meureunnan dileg-leg ustad astagfirullah goblok tah budak tah aing ceramah encan geus dipitnah leg-leg berkat dijiwir tah budak kadeu aya naon Pak Haji aya naon saya eta sholawat sing bener aya tadi bener sih lah teu ngeunah nyeun fitnah sia
hoak eta hoak berkat seetik dileg-leg ustad naon maksudna nya ustad mah sok panglobana wae Pak Haji beda gawena jeung sia hayang akur wae budak teh ya amit-amit beda ya Allah bo lain tujuan orang eta mah orang datang ke dilen hayang berkat lain tapi hayang hayang jadi amal soleh bener deh sabab kuring jauh-jauh di mana-mana kadang-kadang ibu sok ayo ini ke pengajian jauh-jauh pan hayang menang amal bener deh nah kuring jauh-jauh ceramah mapai lemur unggal peting jauh-jauh termasuk ka dieu hayang menang amal amplop bisa dibeli di jalan Pak amal ameh balik ceramah kuring mawa doa iya amit-amit orang dia mitnah nih jauh-jauh datang ke dia supaya menang amal balik ke dia bawa doa tah teman berjamaah lain sekali sing jadi doa orang dijauh kajauhan oge jadi doa geus jadi dulur mas saling doakeun bener dah atau orang dia di mana kuring balik didoakeun sing gampang rezeki usahana anak nu keur marasantren sing ngarasil ilmu nu manfaat sing jadi ulama sing jadi kiai amin ya Allah ya Rabbal alamin jadi ibadah nikah teh ibadah nikmat Asep nikmat rekumat nikmat jadi pengantin bagaikan raja dan permaisuri sehari jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli kedong-dong paling enak pengantin baru masuk kamar pengen digendong Yoni ngarenghi tengah peting hai digandong ku edot di kamar ke dapur hayang kacai ngondong cek edot bungkus langsung sok jeung panganten mah yang digagandong dilaksanakeun tapi coba-coba di ujung ngarenghi tengah peuting hayang digandong ku Mang Eman di dapur ka kamar dilaksanakeun moal di dapur kana dibebeutkeun itu Mang Eman kalau tolot terus tuh ngagagandong indit siapa orang ini Eman menikah jam jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli pisitan paling enak pengantin baru masuk kamar silih ciwitan edot diciwit ke Yoni tapi ka boleh cek ketihan mual ngambek mual malah manja eta pengantin lalaki ngadadak cadel diciwitan teh lain ngambek kalakah ngasongkeun deui leungeun ubit agi teuing ai pengantin di mana-mana sok ngadadak marondokan letahna teh pengantin lalaki ka warung balik telat eta ceuk pengantin awewe bari manja anak aeti bahasa Arab lain meni anak aeti maksudnya mah kamana wae sih atuh pengantin lalaki jadi kababawa cadel etel oko meser rokok meni etel oko ceuk pengantin lalaki wanti maksudnya mah naon sih pengantin awewe makin manja bari nuyun lalaki naka kamar bari cadel deui ngomong manja ayo entan adentit pengantin lalaki pusing bahasa planet mana aing teu ngarti nah sate ngomong ke entan adentit ieu bujal atel saeutik atel bujal ge bebe jadi garo sok ayo diincum diucum atel bujal udangkeun Mang Eman tengah peuting keur kerek bapana hudang ceuk mama langsung ngagang gue pan isuk aing kudu indit gawe ya atel bujal garoan digaro mah ku Mang Eman digaro nganti luhur nikah adalah nikmat cocok jeung kalimat nikahun nun kaf alif ha nun di mustaqula makana kalimat ni'matum minallah nikmat ti Gusti
Hadi Edot Usaha Yuni Sri Wayuni, setiap datang nikmat ingat peringatan Allah, gancang jawab syukur. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wallahu a'lam bimuradih. Allah mere peringatan dina eta ayat, dua pelajaran di Allah diasongkeun ka urang. Hiji janji Allah, dua ancaman Allah. Mana janjina Allah? Lamun anjeun syukur kana nikmat kaula pasti bakal ditambah eta nikmat. Nu kadua ancaman, lamun anjeun kufur kana nikmat kaula, adab kaula, siksa kaula kacudak peurihna. Ayeuna lamun rek nafakuran ka negara urang, maaf mengkol seeutik kunaon teu eureun loba musibah. Tsunami bisa terjadi, longsor, banjir di mana-mana, gunung sing meledak, berarti iya bencana loba teh kusabab di Indonesia geus loba jelema kukur, geus loba jelema teh syukur kana nikmatna Gusti Allah. Ece punten ku ayana syukuran ieu pangajian, mudah-mudahan leles desa Jagabita sing diraksa dijauhkeun tina balahi, amin. Sabab masih kena aya jelema nu daek syukuran kana nikmatna Gusti Allah. Lain teu mampuheun Mang Eman ngayakeun jaipong di dieu kabayar ku Mang Eman. Lain teu mampuheun ngondang artis ibu kota, rek si Ayu Ting Ting narek si Saskia Gotik mampuheun Eman mayar. Sok ek nepi ka peuting sampai jeput sugan ti isuk dang atuh latung ting tung tung. Rumah tangga tak awet rajet, malam kedua ngebor. Bisa ngeunah kapake mik aing ieu. Tapi Mang Eman hayang berkah, diondang rahmat ridona Allah ku pangaji, ku pangaos, naon hayang boga harga di hadapan Allah, makanya disebut nage pangajian. Ai pangajian teh pangajen, ai pangajen teh harga. Disebut nage pangaosan, berarti pangaos, ai pangaos teh harga. Makana sing sajelema nu datang ka majelis taklim milu ngaji, milu ngaos, maka keluar di majelis eta jelema bakal jadi jelema nu boga harga di hadapan Allah. Dan amin amal. Amin kenceng dipigawe henteu. Pengajian gigireun imah pura-pura we teu ngadenge. Aya nu kitu di dieu. Eta geus aya deui wae. Komplit di dieu mah aya wae. Sok hayang boga harga di hadapan Allah, rajin ngalengkah ka majelis taklim. Kunaon loba musibah? Sabab geus loba jelema teu syukur kana nikmatna Gusti Allah. Teu ujug-ujug musibah datang lamun eueuh nu ngondang, bener? Nya nu nyieun kejadian alam ya kabeh Allah dengan kekuasaannya. Nu ngabeledageun gunung Allah, lain insinyur. Sugan gunung meletus gara-gara ku insinyur dikompak. Ayo meletus paeh insinyurna ge. Tsunami nu nyieun saha? Allah. Sugan aya profesor di tengah laut ngombe cai laut, tsunami aya tsunami. Paeh profesor dileg-leg teri. Nu nyieun kabeh Gusti, nu nyieun gempa Allah dengan kekuasaannya menggerakkan, betul? Ngan eta kabeh kajadian aya nu ngondang. Budak leutik ceurik yang ngarep ka bapana, cek bapana kurondang ceurik dicabok Pak. Kusaha? Ku si AA, ku lanceukna dicabok. Nah lanceuk maneh make nyabok. HP si AA ragrag ku ujang beulah kana batu. Nu nyieun cabokan lanceukna, tapi nu ngondang cabokan kalakuan adina. Nu nyieun kabeh kajadian ieu alam Allah dengan kekuasaannya, tapi nu ngondang ieu kajadian perilaku jelema anu geus sombong ka Gusti Allah. Makanya sempat dikomentar ku Bang Haji Roma Iraha, Pak Irama datang fans beratna menghadap Bang Haji. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cicing aing teu lupa latihan eta. Bagaimana Bang Haji, sehat? Alhamdulillah. Geunah omah lamun geus ngomong. Ih, favorit aing eta baheula.
Aing sok lalajo filmna baheula oma. Satria bergitar. Layar tancap. Oma naik kuda. Tonggong gitar. Ramenya bijil kuda oma jagoanana pan meuni surak kabeh nu lalajo jagoan datang soal naon eta aing astagfirullahaladzim menit tega saya nyebut kuda kai eta ini bari molotot kuda ai dendam naon kai ini eta meni refleks tempak kabeh kuda nah ya si Eman tatanggana karar itu iya kita meti kakarak encer mah anu wani nyebut kuda kai oma lupa tentak ditembak ku penjahat kena kana sukuna getihan diusap ku oma. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau telah mendolim diriku, maka tunggu pembalasan. Allah tidak akan membiarkan orang yang teraniaya. Assalamualaikum. Oma majeng penjahat ya assalamualaikum wae. Wah. Capek aing sorangan. Musik ku aing kuda ku aing. Entak beda mayar lagi si Aiman. Soal aing gak wakilan kuda. Aduh. Oh mager lompat aya awewe nyebrang kau gak itu Rika sama Ruksi Rika oma oh oma sungguh kau terlalu oma. Assalamualaikum. Oh assalamualaikum. Bang Haji di Indonesia banyak musibah. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Ku Bang Haji Roma Irama disindir. Baik, kita simak syair berikut ini. Saha nu ngondang musibah disindir ku Bang Haji Roma Irama. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Lo baca lemah geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa, loba pemimpin sarakah, benar? Di zaman sekarang eta ciri oma lamun nyanyi tungtungna muriang nggak begitu aing tawa. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul? Untuk tahlilan, ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, tara baca Quran, berjamaah oge kan kurduaan. Lamun geus nginjem duit, kunaon dinyadinya eta lagu? Ka tukang kredit atau karentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomong nulungan padahal mah nyiksa. Haram, riba haram. Namun geus loba nu kitu tah eta nu ngondang bencana datang. Di mana bencana datang kabeh kabagean. Satu makanan ka semua kena getahnya.
makanya salah kaprah jelema dielingan ku ustad ku kiai ngalawan masing-masing kiai ngeunang serta ngomong kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu kiai ceuk saat ngarugikeun batur euy datang mah musibah kabeh kabagean rugi benar tuh gempa di Lombok nanu mararot jelema doraka wunggul loba jelema nu keur ibadah jadi korban benar tuh tsunami di Banten nanu maot doraka wunggul maaf loba santri jadi korban nu teu nyaho-naon kabagean akibatna can pernah aya tsunami musyawarah sugan cek tsunami pilih-pilih belok imah kiai liwat imah kiai ge kakeum kiai nyalametkeun diri sieun kena ku ombak naik tangkal kalapa luhur ngumpul laut di handap kuat eta tangkal kalapa kiai nyalametkeun diri naik tangkal kalapa nonton imahna ka bawah tsunami meh nama salamet tangkal kalapa nangkep ditulungan taku Allah bari make kolor aing sampingna ka bawah ku tsunami ti heula merosot untung kolor pade coba lamun jeung kolor na merosot eta beok ka mana hiber terus datang musibah kabeh kabagean geuning kabeh bener teh ngeunah we ngomong masing-masing kiai lamun anu ngajak masing-masing ka kiai lawan ku kiai alus mending masing-masing ame aing teh capek siapa mandi sia sorangan ulah nyusul aing ayo sia ayo waktu anu paeh mak kiai nu ditehang bener teh coba lamun kiai na dendam ibu-ibu mewek ka kiai datang anon ce salagi maut cek kiai oh nu ngajak masing-masing teh nya anon ce ka dieu eueuh nu bisa ngamandian masyarakat geus kumpul nungguan kiai cek kiai ece bejakeun ka salaki ece masing-masing aya moal kiai dendam gitu aya moal sakumaha diijidan waktu dibutuhkeun mah datang bener moal ngantep kiai tapi lamun dendaman kiai na bahaya aing geus saek dukumakeun ka mayit nu bisa ngamandian teu kudu lelep-lelep ka kulah leuheun mu anakna kreatif cek anakna geus eueuh nu ngamandian mah bapak kaekeun kana mobil bawa ka mana steam mayit di steam sakalian seuseuh ku sia giles amit-amit mayit di steam pakai kanebo beres garing dikit ame herang beungeut mayit ulah dikubur bawa ka showroom bisa anu ngiridit mayit ampun aya mayit di leasing makanya butuh ku ilmu kiai butuh ku ilmu para ustad bener tak ya Allah ya Rabbana nana teh masing-masing moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha datang metegoran datang bencana kabeh kabagean rugi jadi sacara nu ngondang bencana di Indonesia cek mah oma hiji loba jelema geus poho ka Allah loba jelema geus poho ka Gusti atuh heuh zaman ayeuna geus loba jelema teh eling bener ngangkat mah barbel besi 50 kilo diangkat ku leungeunna kuateun ngangkat beas 2 karung dipanggul ku pundukna kuateun tapi loba jelema aya geus teu kuateun ngangkatkeun leungeun teu kudu moal besi barbel 100 kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 loba jelema geus teu karuateun benar Allahu Akbar Allahu Akbar di adanan maghrib nyong celah reupeun TV nungguan berita ceuk pamajikan akang geus adan ta maghrib karake adan nyaho aing ge tenang kang eta geus komat karake komat tenang paling ge tiluan nyaho tiluan atuh lamun jeung mahina jadi opatan lumayan kadenge amin kang geus amin mah karake amin ka hiji rajin ngitung amin saya teh tempo ya bubar kang geus bubar lah tenang teu maghrib ayeuna isukan panggih deui sok tahu sedangkan Ajroil datang teu bebeja heula bener
lalawora hirup. Masya Allah loba jelema sombong ka Gusti ting adana suganya diurang mah teu nyetrum. Tanya ka Pak Haji ngadenge adan di Mekah Masjidil Haram rasa nu adan make semprani jelema teh kaserdot lalumpatan ka jero masjid. Allahu Akbar Allahu Akbar. Di hotel, di maktab, di swalayan, di pertokoan lalumpatan ke masjid sieun tinggalin berjamaah. Makanya penting aya seni kiroat mereka nyetrum kana hate nyambung. Dina agama ge geuning aya seni, agama tanpa seni sepi. Adan make seni kiroat mending ngeunah nikmat kana hate. Bener teu? Bener teu? Aya dinu seni adan model kieu aya Allahu Akbar Allahu Akbar Cisauk Tangerang aya di nu kieu Allahu Akbar Allahu Akbar Curug aya di nu kieu Allahu Akbar Allahu Akbar leles pamajikan molototan dan besok adan subuh itu salakina mereunang atuh lamun di lemur eueuh pasantren di lemur eueuh santri riweuhna ari subuh aya eueuh nu ngarora hudang teh subuh menasa ngadengekeun festival aki-aki nu ngahudang teh aki-aki tiap lemur masjid belah ditu geus kadenge astagfirullah nu malor mungkin mebes subuh dihudangkeun ku aki-aki teh malan lemur belah ditu eling eling umat eueuh nu areling eueuh nu datang teh malan lemur belah ditu mangga ka para wargi sadayana gerak kacarai sakedap deui subuh tepalih kulonan dipalih wetan kaler kidulna mangga hudang sakedap deui subuh mangga gerak kacarai ari geus dicarai marek sarare deui ge heug bae aki-akina pikun atau di masjid opatan aki-aki kokol bedug pasaran deui we eta. Ya Allah, bahkan aku doa ya budak ngarora tampil siapkeun ti ayeuna benar. Edangan generasi artis mah generasi pejabat teu hariwu teu bingung loba ngabring nu kitu mah benar teu. Tapi dengan regenerasi ulama kiai imam khatib susah neanganana buktina percetakan calon ulama nu ngaranna pasantren ayeuna geus mulai kurang peminat-peminatna. Maaf lamun di aya dangdutan artis teu datang ece bisa ngagantian heula. Lamun di aya band aya pop artisna teu datang budak pemuda aya nu bisaeun bener teu. Tapi lamun urang boga kiai hiji-hijina ripuh di lemur ayo ya rek salat maghrib bapak-bapak sing haruleng can dimulai wae selit tegor ya teh arek mal maghrib teh euy atuh arek ieu can dimulai kiai na can datang emang ka mana teuing emang aing ngasuh ribut di masjid untung aya RT ka paimbaran ka hareup sugan teh RT rek nyimaman malah pengumuman RT ngaguak di hareup bapak-bapak pantes urang nunggu lila ieu kiai teu datang-datang bieu aya informasi kiai gering mencret berat ku sabab kiai gering maghrib sementara penting ieu diliburkeun RT ngaliburkeun maghrib atuh jamaahna berontak teu bisa teh teruskeun maghrib imamna saha RT maju
RT jadi muriang begitu kan cek RT jadi aing ketempuhan ya nah kuring RT pemimpin tanggung jawab dunia akhirat mungkin muringkak RT gitu kan pan RT pernah ngaji baheula yang ngaji sih Fatihah bisa kulhu palak binas ge katalar alfil tabat idaja ge apal geus maju pan kuring matara daripada pre maju cek RT ridho sadaya ridho daripada pre RT maju maklum supir tembak RT pabelit kupling jeung guas jeung gigi lancar Fatihah mah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah lancar bari ngadeg-deg da kakarak make sok tahu eta RT maca tabak atuh kuliah kulhu anu gampang Bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada makmum bararodo kabeh mun eueuh nu ngabejaan RT kesang buadag kesang lemut mulai bijil neangan sambungan tabat teh kapanggih-panggih tabbat yada abila habi wa tabbat yada aduh mana sih tabbat yada abila habi wa tabbat yada Ari RT ngarasa era ceurik disangka ku makmum meureunnan RT ngarti kana ayat nu dibaca bisa diheuh tabbat yada makmum mulai kapangaruhan mulai mararewek makmum ngus atuh teh ngus hari nu nyaho di tukang ngus atuh teh ulah maksakeun geus teu kapanggih mah geus relakeun we relakeun eta salat kabeh jadi ngararobrol cek RT aduh da siapa gede ta aing aing mah taragi baban mun aing teu ge mah da bahagia da sia kabeh maksa aing cek mamum ampura teh ampura dari nama percaya da sia ngaji aing mah teu ngaji eta teh ruku-ruku kararieu kabeh tunggu nama RT diuk tidak sholat tangtung diuk kabeh makmum edar diuk antara raon siga TK taman kakek-kakek ya gara-gara eueuh ilmu kitu maka kudu boga ilmu nah siapkeun regenerasi imam ti ayeuna lamun aya artis teu riweuh neangan calon artis mah bener teu artis dangdut aya Indosiar ngebor artis pop aya idol benar tuh tuh ngeunah sapoe aing latihan eta ya Allah ya Rabbana tapi neangan gaganti imam gaganti khatib ulama kiai susah neanganana buktina calon-calon ulama percetakan anu ngaranna pasantren geus mulai kurang peminat-peminatna tak doakeun bisi aya anak urang nu keur mara santren sing ngarasil ilmu nu manfaat sing loba nu jara di kiai amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban sadeui cenah nu ngondang musibah di Indonesia loba pemimpin sarakah awas kadedemes maka naik milih pemimpin ulah pemimpin anu borangan ulah pemimpin anu sieunan sieun karbut jabatan sehingga berbagai macam cara dihalalkan benar
sieun karbut jabatan, sieun karbut proyek, sieun leungiteun bisnis, sieun teu boga imah mewah. Masya Allah. Berarti lamun geus mementingkeun diri pribadi jeung organisasina sorangan, rakyat ditoler-toler, ai memehna bakal nyaah ka wong cilik, ai geus nyongsol di luhur jadi wong licik. Nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh, nu lapar mah tetep lapar. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur, nu malarat tetep malarat, lolobana di luhur mungkin makmur. Listrik neon-neon, tai kuda di kadutan. Ngerti teh ibu-ibu? Sarua. Listrik neon-neon, tai kuda di kadutan. Rakyat leutik kelaparan ke naon-naon. Nu penting beuteung bapak, beuteung ibu di laluhur ngagerendutan. Teu kitu kabeh. Aya nu jujur, aya nu saroleh, aya nu sok ngabelaan rakyat resep ngabangun masyarakatna. Ulah dicap goreng kabeh. Tadi kan budak ieu geus teu bisa digeunggeureukeun ieu budak awewena sarwana. Lalakina sarwana geus teu bisa dipapatahan ieu budak ieu. Ngagandengkeun nyengir we ka budak tadi teh. Centil awewena deui teh. Teu bisa dielingan tadi ngagandengkeun wae. Tah, Bu, guys. Waktunya keun bae antep cenah susurian bae. Bu, maka ada doakan orang dinaina masing boga pemimpin anu nyaah ka rakyatna. Amin. Anu jujur, anu adil, naon sababna naik jabatan dia bakal disumpah make Quran, ulangan sakadar simbol. Quran disimpen dina sirah, bener? Bener teu? Samaruk moal jadi saksi di poe kiamah. Hati-hati. Quran dia bakal mere syafaat pikeun jelema anu bener jujur adil, komo bari mawa sumpah make Quran, pek teu adil teu jujur, hati-hati. Hasil hianat di rakyat, maka di akhirat eta Quran mual nyafaatan ka eta jelema. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Sadeui cenah nu ngonang musibah geus loba jelema resep nganyarieun masjid tapi mungeusian, bener? Ai nyieun masjid mah semangat, keur can boga masjid tapi karela mentaan jariah di jalan mawaan gentong, aya nu kitu. Memasang speaker, memawa jaring, lemparkan saja, lemparkan saja. Mangga tina panca dilempar, mudah-mudahan selamat di perjalanan. Anu tengah lempar, mudah-mudahan nyungsep. Sok aya nu menta jariah di jalan, sok aya. Salah teu? Salah teu? Teu salah. Nu salah mah umat Islam nu mararampuhna met kor eta nu salah. Kuduna nu mararampuhna kompak, aya panitia menta jariah di jalan ngerakeun, datang ka jalan, hei panitia bubar tong menta jariah di jalan. Gentong kasisikeun, mik kabel gulungan ngerakeun menta jariah di jalan. Kuring nu bakal mereskeun eta masjid. Dana ti kuring, tuh sawah mana nu dijual jang masjid? Sawah nu kuring nu itu 2 hektar, jang masjid. Atau itu nu 3 hektar, mangga nu 5 hektar deket kantor desa, ulah dijual, nu batur. Cek panitia nyanuhun atuh arek dibereskeun ku akang mah ieu masjid kuring moal papanasan deui di jalan. Geus tong loba omong, gentong kasisikeun kabel gulungan sabaraha deui eta biayana masjid? Nya kurang lebih 800 jutaan deui. Geuning loba keneh. Teruskeun heula di jalan. Astagfirullah. Baru mah gentong geus digorolongkeun ka sisi. Makana mah jelema kitu pelit asupkeun kana gentong gorolongkeun nepi ka pelabuhan ka ditu. Merak bisa ka ditu. Ya Allah, serek majuna nganu aneh eta jelema nu sok menta jariah di jalan jang masjid, begitu masjid geus beres eta jelema nu menta jariah jang masjid eueuh ka masjid resep nyieun tapi mungeusi geusian. Sadeui cenah nu ngondang musibah loba jelema geus ngasup-ngasupkeun barang haram kana jero beuteungna. Riba, menang korupsi, menang nipu, menang ngarampok, menang maling, menang judi. Naon nu diharamkeun ku Allah, tapi mautna teu kaburu tobat ka Allah. Hati-hati, di dunia bakal datang musibah, di akhirat bakal dipertanggungjawabkeun. Mudah-mudahan sing salamet urang sadayana. Ieu ka panganten ieu. Punten panganten, lamun dina rumah tangga yang ditambah nikmat ku Allah, belajar syukur ayeuna. Sabab anjeun keur dibere nikmat ieu. Pengantin ayeuna teh nun keneh nikmat ya. Hadi Yuni nikahun nun kap alif ha nun nikmat keneh. Bakal yang harapan kap
nikah nun kapna naon karohah teh riweuh bingung susah na rumah tangga aya. Lamun Yuni teu percaya tanyakeun ka panganten kelas berat. Bener Bu, aya dina rumah tangga aya bingung susah aya hariwang aya tuh Yuni aya. Ayeuna mah nun keneh Yuni hadi komo hadi geus bebas ayeuna mah mawa Yuni ka mana-mana bebas. Kanu poe kanu caang kanu rame kanu sepi rek ngendong di imah Yuni bebas. Naon sababna tadi geus tanda tangan di hareupeun saksi wali surat-surat resmina geus dipenta waktu ijab kabul bahkan ditanda tangan. Naon surat-surat resmi? SIM, STNK, BPKB. SIMna surat izin mondok. Berarti edot ngendong di Yuni bebas moal ditilang ku ronda. Geus boga SIM. Nu kadua STNK, surat tanda nurunkeun kolor aya komplit. Nu katilu BPKB, bukti pemilikan kendaraan brewok. Nah, berarti resmi ayeuna mah edot boga motor jabriga ya. Alhamdulillah. Tapi ingat Yuni sabada nun aya kap karohah riweuh bingung susah lain nyingsieunan cek Yuni Kang Haji mah nyingsieunan nu puguh mah bunga ayeuna nya ayeuna mah bunga tapi sok sabulan 2 bulan 3 bulan satahun 2 tahun aya gejala rumah tangga tantangan dina kahirupan rumah tangga. Bener cek Yuni di mana mimitina datang susah bingung rumah tangga Kang Haji cek panganten kelas berat Yuni hiji ku masalah ekonomi eta keur pangantenan mah duit loba keneh kadaharan loba keneh bener tapi sok geus mulai anak aya hiji 2 3 kadituna meureunana mulai tantangan di rumah tangga pangabutuh semakin meningkat penghasilan salaki pas-pasan bahkan loba kakurangan makanya dia dibutuhkan Yuni menjadi istri yang solehah. Mana istri solehah? ISTRI Ina iman yang kuat Esna sabar. Yuni kudu sabar. Di mana aya ujian cobaan rumah tangga sabar. Ada uang abang sayang, nggak ada uang tetap abang disayang. Amin. Si ingat ke bobogohan. Tapi kata-kata gombal bararijil. Kita susah senang hidup kita bersama-sama. Jangan sampai terpisah sampai mati memisahkan kita. Bohong. Buktina salakina paeh mah pamajikan kawin deui. Untuk milu dikubur. Benar teh? Benar teh? Sugan salakina paeh langsung pamajikan geus janji baheula saya udah bisa mati. Abdi ga atuh pamil Pak Ustad ek dikubur jeung salaki. Aya teh kitu awewe. Karena kedua poe ditinggalkan maut ku salakina katilu poe ngesiliki cep jeung nu tahlil itu bohong gombal wungkul tapi tetap kudu boga ilmu naon kasabaran dina yang hareupan kabingung rumah tangga ayeuna mah senang keneh tapi engke ripuh ku ekonomi aya lain ngaduakeun ieu pengalaman hirup bener teh lamun yang hareupan teu dibarengan ku kasabaran teu saeutik rumah tangga anu karang 4 bulan 5 bulan 6 bulan 1 tahun 2 tahun pegat di tengah jalan gara-gara teu aya kasabar. Jadilah istri yang solehah. Istri yang solehah selalu sabar menerima apa adanya. Ada uang abang sayang, nggak ada uang tetap abang disayang. Bahkan dari palurah laporan cek palurah Haji urang dia mah balalager ibu-ibuna tara popolotot teu aral tara ngadat ka salaki lamun salakina geus laloba duit. Lamun salakina teu boga duit kumaha palurah sarua jeung orang Karawang. Salah kita buka duit ngadenge harga nararek biwir awewe mari lu naik. Awas Yuni tung keripit ahai urat bawang bibir nyungcung teu boga duit kasalaki ngajak perang mun salaki duit na carang kasalaki wung-wung wang-wang di dapur meuni trongkreng-krang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit kasalaki cawat ciwit bari gutak di tekebirit ngabibita sayang berit dengekeun awewe jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya ilahi jagalah suami jangan kau sakiti marahnya suami murkanya ilahi mun salaki eker pusing pamajikan ulah rungsing mending buka kutang jeung samping asongkeun mujur jeung pingping mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan ngora geus melendung.
dua senangkeun salaki ibu pak ye jaga akhlak Yuni lamun hayang asup surga panggih jeung Siti Khadijah asup golongan istri soleha hiji sabar menghadapi apa adanya rek boga duit rek boga duit tetap akhlak dijaga bahasa santun nu kadua akhlak tetap santun kumaha santun akhlak Siti Khadijah lamun ngobrol sareng Rasulullah sok tungkul ibu sok tungkul aing ngobrol jeung salaki geus kumaha tuh geus nenggak panon molotot ciduh muncrat hasil ngaji balik jadi praktek ke di imah ngobrol jeung salaki leuleus beuheung tak cek salakina hasil ngaji angkat ke salaki leuleus deh 3 kali diangkat leuleus salaki teh lupa kalor nyokot awi diganjel Siti Khadijah mengajaga akhlak Yuni di samping sabar bahasana santun akhlakna terpuji jeung Siti Khadijah mah deui Yuni sok pinter nyenangkeun salaki bari keur pusing keur susah teu aya rezeki oge tetep dandan we aing ngageulis teh jang salaki ari ibu osok dangdan osok rek ka mana aya dangdan ka ondangan ka pasar meri babak belur pabrik cat pararinah kabeh sejo nu beureum nu geuneug nu hideung ngararaya tiap pojok disemprot ojek liwat ojek ka pasar gajleng salaki nama teu kabagean Siti Khadijah bakal susah rek senang tetap dangdan di mana rek mayunan Rasulullah bahkan Rasul mulih di mana-mana Yuni rasa capek na leungit sabab muka pantau bidadari geulis baiti jannati rumahku adalah surgaku buktinya bidadari menjemputku ibu sok dangdan ngejemput salaki gitu boro-boro jujur ibu dina hate salaki tiap lalaki balik digawe di mana-mana mun datang ka imah sok aya rasa sono ka pamajikan bener teu Pak makana ibu nu dipika sonona servis memuaskan ya masalaki balik di Jakarta gawe sono ka pamajikan datang ka imah maghrib assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi Ibrahim panto dibuka salakina luncat di keluar nyareuwas saya penampakan bijil ti jero imah pamajikanna hudang sare bau kacak-kacakan tuh pakai baju-baju acan tali kutang pegat sabelah tali kutang sabu pakai paniti soalnya kena ngadeg-deg di luar innalillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum maca ayat kursi ya Allah terus saya penampakan ya sore-sore saya ditelek-telek geuning pamajikan kan bae goreng-goreng ge sono gabur gue digabruk ku salakina barang digabruk salakina gogoakan depan itih nojos terus mah goreng bau nyiksa awas dina iman esna sabar tekna tawadu rendah diri hadap asor erna istri solehah ridho diatur ku salaki selama eta aturan teu nyimpang tina aturan-aturan Allah ina istri solehah istiqomah dina ibadah teu cukup istri anu solehah hade edot kudu jadi suami anu soleh mana suami soleh SUAMI esna sajaah gagah boga wibawa lamun salaki teu boga wibawa hancur rumah tangga komo lalakina eleh ku pamajikan ditutunjuk ke cicing ngadeg-deg salakina kumaha nyai akang mah kumaha nyai jadi salakina nu ngatur pokona akang di imah cicing urus budak akang nu ngepel akang anu ngurus imah akang nu masak akang nu nyeuseut nyai ka mana abdi nu ngojek astagfirullah bahaya lalaki gitu eta kudu boga wibawa edot adina fisik alhamdulillah saja katinggalin aja edot kategori Suzuki Vitara sungguh-sungguh laki-laki vitalitas tiada tara Munasib Mubarok Suzuki Katana sungguh-sungguh laki-laki kalau tampil di kasur tidak mempesona namun bapak-bapak rumah sakit itu buru-buru rek sare memehna edit ka warung meuli kuku Bima ibu meuli sare rapet bejana ngajodo eta jamu ngan ulah nurutan urang Karawang memeh sare rek diinum gelasna patukeun salakina nginum sare rapet pamajikan nginum kuku Bima atuh rek sasonoan teu jadi
da pamajikan anu ngadadak harelas teu pararugi pangaruh kuku bima salakina ceurik nepi ka isuk rapet teu bisa kieu ieu minta awas aedon tong make nu kitu sia Yuni ulah make nu kitu wudu insyaallah dengan wudu semuanya akan berkah al wudu qabla naum fa huwa indallahi syahidun wudu sameme sare bakal diberi ganjaran syahid wudu sameme sare bakal diberi tenaga kuat wudu sameme sare bakal diberi turunan anu berkah pernah ibu meme sare diajak wudu heula ku salaki da ieu masalahna ari hayang boga budak saroleh ai carana salah ieu mah balik ti sawah men dua jeleng we ka kamar pohodoran pacul nyelap atuh budak lahir jadi heuras beheung meme sare riweuh neangan endog bebek budak lahir jadi maling entong wudu eta ajaran ti Rasulullah wudu meme sare supaya diberi turunan anu berkah jadi esna syaja'ah una uswatun hasanah suami yang soleh adalah suami yang mampu memberi contoh baik bagi istrinya Pak hayang gaduh istri soleha hayang teu syaratna salakina kudu soleh ti heula hayang teu dimuliakeun ku pamajikan Pak hayang teu syaratna bapak nu jadi salakina kudu mere contoh ngamuliakeun ti heula ka pamajikan hayang teu disopanan ku pamajikan Pak hayang teu salakina kudu mere contoh sopan ti heula ka pamajikan ai pamajikan mah rakyat ai bapak salaki pemimpin hayang boga rakyat soleh pemimpinna soleh ti heula kunaon Siti Khadijah mulia bahasana sabab Rasul manggilna nyontoan mulia ya Humaira kabojok bunga mawarku cantik kade sakedap ibu osok digitu-gitu ku salaki iya masalahna sageunahna we manggil pamajikan jenong ka dieu pamajikan leuwih kasar ngajawabna naon jebrag astagfirullah eta si jenong jeung si jebrag bahaya salaki mere contoh lu sakuma gagah na lalaki maaf lain ngabelaan awewe ngalemahkeun lalaki lain jujur sakuma beunghar na lalaki sakuma gagah na lalaki maaf yang heurepan awewe mah galak eleh maaf galakna lalaki leuleus ku awewe nah sabab awewe punya kelebihan dibanding laki-laki naon kelebihan awewe pemberani wani naon awewe cirina wani yang hareupan maot eueuh deui jelema nu wani yang hareupan maot iwal ti awewe jujur anak ibu 3 berarti geus 3 kali ibu mempertaruhkeun nyawa narohkeun nyawa bener teh berani menghadapi kematian dalam teu wani moal bijil deui ta anak ibu nu ngarasakeun salaki teu ngarasakeun bener teh ibu mah di kamar jeung bidan ratusan ribu urat sawat sarap putus kenapa? Karena nyawa jadi taruhan ketika melahirkan anak bener salaki nama apa di luar jalan jeleng balik ngenyotan jinggo wiridan lalaki awewe ibu mah jeung bidan da kuduna mah bijaksana tanya aga pamajikan salakina cicing gigireun pamajikan nyai tawakal pasrahkeun ka Allah ayo keluarkeun di tanaga leuleus Kang nyeri ayo nyai sabar sok jeung akang bareng kami haye tanaga salakina gehgeran milu ngaheujeun tungtuna mah ti heula salakina ngajuru nepi ka bidan reuwas si orok bau naon ieu amit-amit salakina milu ngaheujeun nyawa jadi taruhan bener teh Bu borojol anak kapok teh eueuh nu kapok budak karak bisa ngorondang indungna kunaon eueuh kalepasan ya meta kalepas sedengkeun eta orok nu bijil teh anu 2 kilo 3 kilo bijil bener teh urang mah lalaki ulah 1 kilo 2 kilo mula sebeteng ka bebeng geus 3 poe teh bijil-bijil sakalina bijil beres teh gede kaleci ngalaman awewe mah 3 kilo nu bijil nyawa ditaruhkeun makana cirina awewe pemberani nu kahiji wani yang hareupan maot 2 awewe pemberani
wani nyarekan nu dagang. Lamun lalaki balanja rasional, lalaki lapar, bapak-bapak boga sanggungkul eueuh daging, aya nu dagang chicken daging, man ieu sabaraha daging paha chicken 5.000, mahal-mahal teh itu 4.000 tuh bisa ya bumbuna nya ayo bumbuna bagus ya mah. Lalaki mah mikir atuh mending kana ieu we nu geus asak tinggal ngadahan 5.000 ge mahal gekeun bae daripada aing udah gelah hayam can mencitna can mulungna ngadudutan buluna weuh lila. Mending iya cek lalaki siapa 5.000 bungkus mang bungkus jadi telila lalaki coba awewe hayo lamun nawar mang ya sabaraha 5.000 cek 5.000 mahal-mahal teuing di situ ke kamari 2.000 cek lah eta nu dagang 100 nu balanya nu ge bangkrut aing sekalian jeung roda-rodana dijual ku aing awewe tilu awewe pemberani nu katilu wani nyiridit ual poe nu nagih teu ieu tiung geus lalunas encan geus beda nu lunas mah rapi nu nyengsol eta can lunas oh diomengkeun geus lunas tiungna lesak mantak lamun meuli tiung nu make aibon berikut dipakai rapat karena hulu-hulu. Opat awewe pemberani wani naon wani ngahirupan nu pae atuh ulah ka mana sia teh mikirna ngeres wae ngahurungkeun kompor ih ka mana-mana wae ya. Maka narek kumaha oge sakumaha beungharna lalaki kumpulkeun harta salaki rek mayar jasa pamajikan moal kabayar. Pamajikan mangarasakeun men bener teu sok micenan getih sabulan sakali osok getih kotor osok lalaki ngarasakeun teu Pak yang tarima bersih nu ngarasakeun awewe keur men cenah nu nyeri tonggong nyeri cangkeng nyeri suku bener eta teh ibu lamun keur naon keur men bahasa nasionalna men bahasa agamana naon head bahasa Sundana naon hah kotoran bahasa Jawarana naon sebrewok utah getih gitu belang geus tah susah amat daripada aing kesel nungguan lila brewok utah getih si botak jadi merana gak cicing mumun cicing titin cicing dengekeun ya Allah nu ngarasakeun men awe cek ibu-ibu atau Allah tak adil nu men awewe justru adil ketika ibu men digratiskeun ibadah Allahu Akbar molor ti lohor nepi ka asar 12 cek salakina dosa sia teu salat cek ibu sorry men meningeunah eta ngajawab waktu na puasa eta di kamar sorangan beurang terus salakina kanyahoan dosa sia kanyahoan teu puasa doraka cek ibu sorry kang men teu percaya deuleu berarti lamun boga salah kita salat tara puasa buru-buru pangmeulikeun sop tek di mana masangna lalaki wawelkeun kana sungutna hakan tas sop tek aya adil ibu dibere men biologis geus pas penanggulanganana gampang ibu-ibu mamen aya soptek lamun lalaki men hese nengan soptek ngaku di bulan ku sorban ibu-ibu mah gampang aya soptek teu beli soptek tinggal lupat ka dapur lap kompor jejelkeun susah amat jasa awewe teu bisa dibayar ku salah men hamil bener teu sok geus 8 bulan gede beuteung karunya Pak meuyeuge geus teu puguh organisasi beuteung geus gede kadang-kadang leumpang bujur di dapur bujal geus diburuan imah sare ge guling gasahan keur gede beuteung kitu bener teu Bu yang ngigir asa keplok nang kuban siga jujulaeutan sieun mejret keur gede beuteung kitu pan sare nang karak curiga salaki sieun naik ke puncak gunung
serba curiga karunya ham 8 bulan bapak matong 8 bulan nyobaan we sabulan kumacarana di dapur aya kalapa tilu siki beungkeut na beuteng sok sare bawa ka pasar bawa sia gempor lalaki sia antak sinyaa ka pamajikan teh nu katilu ngalahir jasa awewe teu bisa bener ku salaki nyawa taruhanana nu kaopat ASI air susu ibu sabaraha taun diririweuh indung mah hebat bisa ngarepehkeun orok sakuma jejeritan teh orok ceurik pangkuku indung narepeh di pangkuku bapana mah mungkin ngamuk budak teh jejeritan da bapana kesel aral yo dok batur mewek yo masalkeun do indungna pak kadia karak dahar indungna sahuap teu tega nempo anak ceurik bari dikekesek ku salaki kade pak kade ku indung satah indung tah cek ibu oh kasep bager kade usaha oh ku bapak oh bapak sia majiweri cek indungna repeh budak teh kumaha direpehkeun anak hebat indung sabab boga stop kontak orok di pangku kodok gurial lol stop kontak nah aya di indung repeh eta orok repeh nyusuan ASI keur sare peuting teu bisa tibra boga orok ibu bener teh salaki mah nyegrek ibu indung nu nyaring kodok berial lolep repeh cek indungna bari nyusuan aing sare deui karak 5 menit hudang deui daya nu oa-oaan hiji deui gede sorana teh bijil nanti ditukangeun aya ditempok ka tukang masya Allah orok jabrig roroesat keur menta jatah berenang iya amit-amit ya Allah ieu pengorbanan awewe makana hargai lamun hayang nyaho salaki mulia nyaeta salaki nu sok ngamuliakeun pamajikan lamun hayang nyaho salaki hina nyaeta salaki nu sok ngahina ka pamajikan hayang boga pamajikan solehah syaratna salakina kudu soleh ti heula SUA amanah suami yang soleh suami yang amanah cilaka salametna Yuni aya dina leungeun Nur Hadi sabab ketika ijab gobul maca syahadat Nur Hadi geus ngamimitian jadi mimiti nempi tugas sementara Mang Eman geus jadi mitoha mimiti tugas habis dipasrahkeun bagja rek cilaka rek susah Yuni dunia akhirat aya dina leungeun nu nyakal amanah saha Nur Hadi salametkeun Yuni dunia akhiratna anjeun nu bakal dipenta pertanggungjawaban di akhirat edon awas tah jaga SUAM M nama wadah suami yang soleh suami yang mencintai istrinya ya sejati cinta sejati suami yang disebut mawaddah bukan suami yang pandai membelanjai rumah mewah mas inten berlian bukan tapi suami yang mawaddah mencintai istrinya adalah suami yang mampu menjadi imam dalam rumah tangganya membimbing istrinya ke jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala SUAMI istiqamah dina ibadah istrina istiqamah suamina istiqamah dina ibadah bakal diberi turunan-turunan anu saleh soleha amin ya Allah ya Rabbal hadanallahu wa iyyakum ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.